Iya kenal iya tadi na ieu. Mana saha Jang? Hah? Mana saha? Iya kenal sih ya. Kudu ditali kali dibuka tuh. Iya kenal iya. Keur shooting. Iya, kan ini shooting hampura mah. Semangaruk sak suasana. Ayo Aing mah. buka. Karena hujan mumpung letik lah teklin kasih Jasim sekalian diliaran panggung hujan sakit untung panggil imah kemarahan numogana itu imah teh kemana mana boleh Sim woi sedang miluan lomba karaoke yuk karaoke naon segala milu lomba karaoke iya terpercaya ya karaoke naon maksudnya audisi karaoke dangdut tak nampak coba ulah bisa pikiran gimana Nina Gile Sim daftar bareng jeung urang hayu hadiah nama jutaan rupiah bisa terang beli nu halus balanja bisa ya pira aku ayeuna urang daftar di duaan wae mah jeung sadeui ngajakan sadeui atuh ya sugan urang ngajakan si Jumanta yuk bener tapi teh heula ye perasaan mah si Jumanta mah irok bisa nyanyi jeung di sorana ge goreng kurang ajaran heula we hayu kayu mana sampun ayolah masa-masa teuing mah yo lamun menang dobleh rek make naon duita pake naon lah ke postingan ayo geus hayu turun pan Dasar. yo Lumayan weh teboga duit teboga beas ge ai loba suluh mah seger si dulu sugan amit pan si dulu malah maha we da pagawean keur hese teu ayeuna sugan isukan menang duit bisa meuli beas kalah deui gandeng coba siapa yang ngerasakeun yuk aduh sakumaha nyeri untuk oskieu rieu coba hai kurus bakal ditulan yang ubar yuk kucing ngerasakeun muka bisa teh jangan ubar diri henteu aing ditimpana kudu ngaju ka saha utang geus gede dasar wah mang kela mang ka mana teh dengan obat majikan ke tengareuna kela duduk heula yo ya kabar gembira mantap pokoknya mah mantap teh mantap naon aing keur ieu lah aya beja arek aya lomba karaoke hadiahna jutaan rupiah aing maneh teh ulah ngimpi atuh Sim aing bisa nyanyi di mana yo mang kabeh oge penyanyi anu geus tenar oge da nu bisa nyanyi tadina beraku teuing teu diajar urang diajar we terus kumaha aing
Naon eta bleh? Di kumaha ieu teh aing masa teu pararugu. Gampang, Mang. Sila. Coba ameh merenah. Tuh bisa nyanyi, mah. Tenang, kuping di papagahan. Pagahan kumaha? Papagahan cara nyanyi. Heeh. Sorana. Heeh. Lemah lembutna kumaha nu nyanyi lah bintang penyanyi. Oh, gitu. Hadiahnya sabaraha? Kumaha bleh? Jutaan rupiah. Jutaan. Wah, cocok. Bisa belanja, bisa beli naon. Oh. Bisa. Dobleh nek ieu ongko nek daftar. Ya, aja si Jasim. Oh. Maksudnya teh orang ngarah tiluan asup Mang daftar. Tapi aku urang daftar duaan mah. Mata kudu aya hiji deui. Aing bejaan atuh aing nyanyina kumaha? Nyanyi mah gampang lah. Eta laguna lagu naon? Dangdut pop Sunda. Wah, dangdut pop Sunda. Oh. Lah, ayolah asal ajarkeun weh. Itu nyanyina. Laguna kapalangnya kapalangnya sok kurang. Sok. Ya, rapnya. Sok hoyong ngebatkeun lamunan aja. Wah, ngeunaheun euy. Salah gitu ge. Kurang lepas sorana. Apa geus eta? Bola kumpulna jawir teh sagala nyabok naon, majanggungkeun. Salah ongkosna ge ye nyanyina kieu ye. Kumaha sok hoyong ngebatkeun lamunan anceun. Bukan gitu aslinya ge. Coba Bang. Ya sok. Kumaha? Urang nurutan nu mana? Bingung. Sarua wae kumaha ge Mang. Nya apa? Sok kumaha atuh bleh urang nurutan nu maneh. Sok hayang ngebatkeun lamunan anjeun. Oh gitu. Oh gitu. Hati itu mah. Oh, bisa lah ai sakitu mah. Coba sok hayang ngobatkeun lamunan anjeun. Salah. Kumaha pan teu bisa nyanyi ajarkeun supaya menang hadiah. Sok hayang ngebatkeun lamunan anjeun. Oh. Kumaha tuh? Sok hayang. Lebih parah ieu mah. Atuh kumaha nyakeun bae atuh dangke ge urang mah meunang ieu mah. Heeh, terus penting mah meunang, intina mah jutaan rupiah. Nya heuh atuh terus kumaha dapan nyanyina eta? Gara yang semandi malah teu hareudang teuing. Beres popoyan pan ieu. Tinggal moekeun siseuhan. Sugan mal hujan lah geus caang kieu mah aku hujan wae malah hari wangenya. Aduh, aku ngerasakan kok nyeri kita naon deh, menik kata gorandeng. Sok hayang kurang nada naon tah sakitu meureun. Oh ya Garoblog dasar. Oh ieu naon atuh di meni rame-rame teuing da dengan teh mah. Sora nu raribut urang ngaributkeun naon atuh di. Ngelarti ka ge. Aduh. Kotakan got-goton kieu. Gimana aya naon ieu meni genjleugna meni ribut aya naon nyarekan saha ieu maneh. Aduh ieu deui pipiluun. Naon atuh? No. Pun ieu naonan aya maneh ieu kakolot teh. Kasar anak doraka sia maneh di hayang dikutuk jadi cucunguk maneh. Beda-beda teh engkot meni bubulucun kieu. Eta samping ka dieu kan yeuh, eta samping. Hei. Wah,
Heula mang. Aduh, ICB kunahan itu pugu-pugu. Ujung-ujungnya blok ka banjur wae. Aduh, ampun ieu mah jadi teh barasil kieu. Mata dina. Nya teu nyaho urang oge. Pan urang keur latihan nyanyi apanan. Nyaan ieu mah. Tapi kela enak urang daftar rek iraha. Nyai kuduna mah saterena da meureunna dinten oge batur ngabutuhkeun waktu. Geus lah. Kagok ieu urang buru-buru daftar. Hayu Eta iraha daftarna. Mana tempo? Mana coba tempo bleh. Baca. Nu bener. Pasuh murunan Wah, oi. Dibalik ongkosna ge. Oh, ieu mah. Audisi karaoke dangdut tingkat desa kecamatan dengan biaya pendaftaran 2.000 dengan hadiah jutaan rupiah. Daftarkan segera tempat pendaftaran kantor desa masing-masing wilayah. Pendaftaran terakhir mulai hari Rabu 12 tanggal 12 September 1994. Tahun sabaraha? 1994. Ayeuna tahun 2022. Aing mah dibaca nu bener coba. Set tenel eta info aing hanas beli obat hanteu nanon hanteu. Ganya. Aing mah. Aing ka mana? Ka dieu Bang. Ke banakeun. No. Ya lah, akhirnya kesakitan. Udah, cicing mah. Ya Allah, sia. Aing mah Urang ajar. ampun pisan. Mana? Goblok aing geus baraseuh kieu. Urang ajar sia. Ieu mah, bangga ieu. Aing mah talian sia. Bukan cicing jeung gendero. Nek daftar. Peng tadinya. Panas weh. Aing mah. Ribu. Bisa tanya kecil. Nah, siap leh. Naon? Tuh, itu kalian kalau. Waduh. Eta kunan dilaan. Iya kunaon ieu tadina ieu. Mana saha, Jang? Hah? Mana saha? Aya kenal sih ya. Eta kudu ditali kali dibuka tuh. Kenal ieu. Keur shooting. Shooting. Depan lagi ke shooting hampura mah. Siapa ngaruksak suasana. Aing mah. Tinggalkeun. Tinggalkeun lah. Itu jelok ya. Mau dilepaskan deui aduh aing. Iya mau dilepaskan deui. Tukang tarik ke bedol.